Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 2 Oktober 2025. Masih dina suratun Nahli ayat ke-50 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung ngadawuh saha nu ngadawuh Allahu Gusti Allah. Jadi Allah berfirman, la tattakhidu ulah nyandak anjeun kana sembahan ilahaini dua sembahan, ongkoh nyembah ka Allah tapi percaya ka dukun, ongkoh nyembah ka Allah tapi percaya kana keri sakti, ongkoh nyembah ka Allah tapi buli-buli jeung isim diingu. Eta teh disebut teh isnaini dua keyakinan, musyrik ulah kahade. Saterasna innama sanyana ari sembahan eta perkara huwa itu Gusti Allah ilahu teu aya sembahan kajaba anjeunana wahidun anu maha esa. Fa iya ya mangka ka kami wungkul anjeun kabeh farhabuni kudu ngarasa sieun. Jadi ulah sieun kudu sejen, sieun mah ku bebendu Allah. Saterasna walahu jeung milik huwa Allah, naon milik Allah ma fis samawati naon aya nu perkara, naon perkara fi dina samawati pirang-pirang langit. Dina langit kerajaan teh seueur, kerajaan malakut, kerajaan jabarut, teras aya bintang gemintang sadayana ge eta teh milik Allah. Wal ardi jeung di muka bumi jeung perut bumi sadayana isina milik Allah. Walahu jeung milik huwa Allah ad-dinu agama atawa keyakinan atawa ketentuan wasiban anu selamanya. Jadi agama Islam selamanya duwi ke akhirat kacandak maut insyaallah salamat. Upami kaluar tidinya cilaka dunya akhirat. Di dunyana teu cilaka, di akhirat cilakana. Saterasna afa ghairallahi nah anjeun kasalianti Allah atuh tatakun make bertakwa. Takwa mah kudu ka Allah ulah kasalianti Allah. Ieu katentuanana takwa mah kedah ka Allah. Saterasna wa ma bikum jeung naon perkara nu dos dipasihkeun ka anjeun min nikmati tina pirang-pirang kanikmatan paminallahi mangka eta kanikmatan teh minallahi ti Gusti Allah. Summa idza tuluy di mana-mana massakum ditimpakeun ka anjeun naon zurru teh kaprihatinan gering balangsak lara tunggara teu boga imah ngontrak budak gering sadayana eta duru madarat fa ilaihi mangka ka Allah wungkul taj'aruna berteriak minta tolong ka Allah wungkul tong kanu saja. Summa tuluy idza di mana-mana kasyafa dileungitkeun ku Allah tina eta zurra nyaeta kaprihatinan rala tunggala di dunya angkum ti anjeun dicana ku Allah jadi beunghar jadi enak nikmat segala aya iza parikon mangka tiba-tiba parikon anjeun jadi golongan sejen mingkum di antara anjeun birabbihim ka pangeran anjeun yusyrikun jadi musyrik. Keur sangsara mah inget ka Allah yang geus beunghar mah jadi musyrik poho ka Allah kalakah nyembah anu sejen. Saterasna liyakfuru karena geus ingkar tina keyakinan keislaman Allah bendu anjeunana jadi ingkar bima atainahum tina naon perkara nu tos dipaparinkeun ku kami hum ka itu jama-jama. Mangka Allah ngecam patamat ta'u mangka sok nikmati nu aya di dunia, sok bersenang-senang di dunia. Sabab di dunia mah moalila lamun anger kereh musyrik
henteu tobat ka Allah sampai meh mautna masih kena senang-senang bergelimang dunia barjeng ingkar ka Gusti Allah fasaufa ta'lamuna fasaufa mangka engke anjeun ta'lamuna bakal apal naon anu bakal nimpa anjeun di yaumil akhirat dina poe akhirat. Jadi ku Allah dijomplang heula diantep heula supaya menikmati dunia lamun ingkar wae tangtuna di akhirat dipaparin siksa atanapi azab. Mudah-mudahan aya manfaatna sakalimah dua kalimah. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kena mareuh batuk-batuk mugia nadapi doana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala pribados sareng sadayana aya dina kasehatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.